Tah warga Jawa Barat nya ieu teh mesik kete rame jalma-jalma teh. Kantenan di media sosial mah wah ngobrolkeun gubernur Jawa Barat kitu nya. Teu di ditu, teu di dieu. Teu di belah karet, teu belah kidul, teu belah weta, teu belah kulon. Ngobrolkeun Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sabab naon? Sabab karek aya gubernur anu sapertikeun Kang Deddy Mulyadi. Anu nyaahna ka masyarakat, anu ngutamakeunna ka masyarakat, anu tamplok teudeuna ka masyarakat, anu kebijakan-kebijakanana anu ngareunah ka masyarakat tapi teu ngareunah ka pajabat-pajabat. Sehingga pajabatna raripuh ayeuna teh nya kitu warga Jawa Barat. Jadi ayeuna teh pajabat-pajabat mah ripuh kitu, teu ngareunah gitu. Jadi anu pejabat-pejabat anu tadina ngareunah ayeuna mah ripuh. Saprek dipimpin ku Kang Deddy Mulyadi. Tetapi eta mah anu karasa ku masyarakat mending oge aya pamimpin mah anu sapertikeun Kang Deddy Mulyadi. Eta pamimpin anu hade. Tah kitu nya warga Jawa Barat. Jadi ayeuna Kang Deddy teh nyaah pisan ka masyarakatna teh kitu nya. Tuluy di bisi aya warga Jawa Barat anu beda. Nu beda teh maksudna teh anu teu sapatuju jeung Kang Deddy. Anu kalah ngeritik anu teu pararuguh, kalah nyarekan, kalah kumaha tah ngabejaan ieu mah nya bisi aya masyarakat warga Jawa Barat nu kitu kade bisi teu dipikanyaah ku Kang Deddy Mulyadi gitu. Sanajan Kang Deddy Mulyadi ge kanu kitu mah nyaaheun. Tetapi nya bisi we kitu ieu mah nya ngabejaan tah. Bisi aya warga Jawa Barat anu kitu tah sakitu ti pusatotnya hatur nuhun nya warga Jawa Barat.